Sampurasun pamiarsa heuras letah heureut gawe ngadagoan beas asak sorangan kuru cileuh kentel peujit leuleus jeujer liat tali males gawe hayang beunghar tah eta teh paribasa Sunda anu ngagambarkeun hiji karakter manusia anu pangedulan. Salajengna Bah Omen. Hirup manusia tara lepas dina masalah teu gampang alepaskeunana teu gampang ngalepaskeunana mun urang hoyong lepas masalah hikmah Gusti nu jadi rumusna. Lagi tepang deui di Rumasa Rumus Masalah Sadi dinten. nembe dina pangjajab ngagambarkeun hiji karakter manusia nu pangedulan nya sapertos tadinya disaurkeun hoyong beunghar tapi males tah janten nya tah kitu kumaha kamandang ti Bah Kusoy Eta teh nya bah gasliknya anu namina jalmi memang rupina numbut ka abdi sadayana hoyong naon bae nu dipika hoyong hoyong saenggalna atanapi hoyong sagampilna hoyong enggal hoyong gampil tapi bari jeung ti di lakonan ku hiji proses atau usaha gitu nya tah eta namina kahoyong ya orang teh kudu digawe atuh da eta gaduh kahoyong nya tong nya eta teh lah ku gogodanya misalkan orang hoyong naon tah hoyong gaduh naon lah sebatkeun anu kanggo sari dinten lah memang orang peryogi nya hoyong beunghar misalna hoyong beunghar ya waka beunghar lah orang teh hoyong enggal ka mamana hoyong panginten gaduh atuh lah nya entong nya awis motor mung hoyong nu rada kaiyuhan lah gitu kan. Ayo we HP lah. Nah mangga atuh HP tah sok peryogi. Nya atuh ngantosan sing sabar nya panginten sasasi dua sasi mau pamitos kenging artos nya. Biasa panginten meser. Aya teu gampilna hoyong ayeuna kenging ayeuna. Ayeuna mah abdi saeb kuota ieu kumaha. Tapi gogoda nu sok aya eta nu gampil ye. Aya pinjaman nu disebatkeun tanpa agunan teh. Oh nya pernah ngadangu. Aya nu make agunan kudu make syarat-syarat. Halami eta mah. Leres. Aya teh nu gampil nu enggal gitu pan. Aya Anu disebat pinjol. Eta pisan. Oh. Pinjol ge aya sababaraha rupinya. Aya nu legal, aya nu ilegal. Anu panggampilna justru anu ilegal teh. Aduh geuning. Gampil pisan hoyong sabaraha. Malihan hoyong sakit tambihan we atuh da ieu mah. Ya sanes ngomongkeun batur ieu mah bungana mah alit pisan lah gitu kan. Anu hoyong enggal teh langsung mangga we
Sebunga sakitu mah. Hayang nu enteng urangnya. Oh, yang nu enteng. Nyiar untung tina enteng gitu. Akhirna buntung. Nya. Nya eta sami juga males gawe hayang beunghar. Kumaha rek beunghar gawena ge malesnya. Tapi memang oge nya eta teh tadi kudu hati-hati kulantaran seueur gogoda. Aduh. Ke. Nu disebat gogoda teh ti mana sumpingna ye? Eta lah bal. Hoyong tadi kahiji hoyong gampil, hoyong enggal. Teu kudu gawe Tapi beunghar. hoyong naon cika. Bisa bae diatur. Munjung. Oh, heueuh nyegik. Bisa. Oh. Kan jalan pintasnya Keneh apa? teu ayeuna munjung. Aya. Jadi iya bah Kumaha, eta teh hayang kapan tadi disebutkeun hayang untung tina ledang enteng gitu. Nya untung Jadi tina enteng. teu saimbang antara naon anu dipigawe sareng hasil. Hoyong hasilna mah wah. Naon teh disebutna mucekil. Muncekil. Ari gawe ngan tina enteng we contoh. Ieu mah baheula Kumaha? di lembur. Ari anu sok icalan beas teh, dagang beas teh kapungkur mah dikulak cenah. Kulak. Nah, dikulak teh ditakar teh di kilo. Tah eta teh sok aya anu licik mah anu hayang untung tina enteng mah 2 kulakanna teh. Oh. Lamun anu kulakan paranti narima beas eta dideklokeun ka luar. Lamun anu paranti ngajual eta dideklokeun ka jero. Pak Budi tuh selama jadi bandar beas. Eta ieu mah nu ka Bandungan kitu nya. Lamun nilik bukti anu pasti ngarampa nyata nu teu sulaya. Nya. Kan lamun Aduh, bahasa dalang. Bapak iya tilas dalang kerusuhan teh ya. nya lamun nampi tinu sanes kan dideklokeun ka ieu kan. Seueur nampi beasna. Tapi keur ngajual mah dikajerokeun. Bakal saeutik engke teh usahana enteng tapi untungna wah mucekil. Tah eta dugi ka usaha kitu. Ngan nya meureun eta teh da teu panginten tapi eta teh kan hal anu codeka. Tapi eta mah teu ngerdul. Si jelema nu dagang beas eta kreatif. Teu ngerdul apanan. Mainna usaha eta kreatif mah. tapi enteng eta teh. Enteng teu saimbang teh. Hoyong gampil oge. Teu saimbang teu jujur. Tah mun teu jujur bener. Nya dagang soalna teu jujur. Aya hubungan nu teu jujur jeung nu kedul teh. Aya hubungan? Aya hubungan. Tira eta hubunganana. Can apa? Selami Teu ninggal lamihin hati enggal nah pokona makin naon namina teh nya dugi ka ayeuna masih kene caket lah. eta teh berarti Masih caket wah pisan. kasih kedul teh teh meureun. Pangpangana mah. Iya. Oh, masalah ekonomi. Eta. Oh, ekonomi. Tangtos. Aduh, tapi dia nuju aya 100. Nya, janten upami kitu, Bah Omen nu katangkep ku abdi ti penjelasan ieu kamandangna Bah Kusoy. Berarti masalah pangedulan sumpingna ti dieu. Tina dirina sorangan. Tangtos. Oge ningali pangbibitadunya ningali batur. Jadi aya internal cenah meureun, aya eksternal. Ketambihan ku eta. Oh, pernah ngalaman nu internal? Tah upami ti abdi mah rupina nya. Ari pangedulan mah saka pamenak abdi rupina aya figur anu dicontoh. Tah figurna berarti jalmi Nah, ye sahayeun. di Tatar Sunda di urang aya penokohan si Kabayan. Oh, cerita fiktif Kabayan. Ah. Da asli orang Sunda mah sebenarnya mah rajin. Nah. Ieu mah tokoh fiktifnya. Rupina aya anu salah kaprah gitunya nyonto wah cenah. Si anu ge dengan kadua tepi karesepeun tah. Aya oge anu miconto ka salah sahiji figur. Berarti mah ti eksternal, contohna ti luar. Upami di kalangan Tatar Sunda mah. Bener. Da upami ku urang nitenan kitu nya upami ningal dina film-filmna kitu nya. Nya. Mode si Kabayan mah da pangadulan. Nya hayangna teh instan we. Digawena teh ukur ngagerean ceulik geuning nya. Geuning dina golodog Ku bulu hayam. Heeh, matak kumitohana sok dicarekan wae gini si Kabayan mah. Cik hiji contoh carita nu mana ye nu ngagambarkeun eta. Nah, ieu. Si Kabayan ku si abahna teh dititah ngangon muning. Nah, ku sabab si Kabayan mah pangadulan kitu nya aya anu ngaliwat.
Da dititipkeun muningna teh. Manehna mah Dambung capek. ngadon capek. dititipkeun eta muningna teu nyaho eta anu ngaliwat teh kitu nya. Bangsat. Aduh. Atuanya akhirna mah atunya muningna teh lapor. Ditanyakeun ku si abahna teh ari muning ka mana? Ku awi dititipkeun. Ka begal. Nah, kita sebut gitu. Jadi, nah, dina sifat-sifat pengedulan teh gitunya eta bisa ngalantarankeun mamala gitu. Masalah urang nyalira. Bisa janten masalah. Ayeuna contohna dina aplikasi kahirupannya. Nya iya Lamun urang kadol barang gawe atanapi hese digawe, mung digawe. Da bakal moal boga naon jelema anu kadol mah. Kitu nya. Lamun urang boga cita-cita gitu hayang boga motor alus gitu nya, tapi lamun urang nak mung usaha jeung mung digawe da moal boga-boga atuh. Boga Gitu. Leres pisan. Malahan mah gitu nya kahayang urang teh ngan ukur kahayang we hungkul. Tah kacapai henteu. Eta bisa janten masalah oge gitu kahirupan. Gitu. Leres. Tapi eta ge memang ku sabab aya anu ditinggal gitu kan, aya contoh. Aya tuladan anu lepat. Lepat mah sanes tuladan. Teladan anu lepat. Tuladan mah nu sae. Nya, Tapi aya oge nu lepat. manya. Justru eta. Tuladan sae. Tapi upami anu ditinggal, anu ditiru, anu awana, eta ge tiasa. Contoh anu awona gitunya. Mohon. Tah ieu ge tos disebat ya dina Cik mana? siloka ieu. Biasana anu kedul sok di luar atanapi di jero imah. Wah, sok ngahekok we. Nya dambung usaha teh ya di imah berarti. Oh, aya ieu na. Iya, cobi tinggal di nu Cing. ayat nu ka-13. Nah, sok ageril. Ikumahakeun ya. Anteuy mah abdi rek diaoskeun, rek diaoskeun we nya. Sajakeun we. Leuheung keneh jelema nu pangbodona. Tibatan jelema anu ngarasa pinter padahal henteu. Naon sababna anu kedul? Resep ngahekok di imah. Nah, aya kasieuna sugan sieunun kerut. Jelema kedul karesepna galaha gelehe dienggon. Cara panto galar gilir dina engselna. Alim ini, Sarokeun alim digawe sarua jeung jeung panto. Anu disada we. Geus semejeuna diganti. Matak ieu Kumaha cing. ai cekolot baheula mah cenah nya ka abdi ulah ngukut patung cenah di jero imah mah cenah ngajauhkeun rezeki. Namun beneran maksudna mah pasipatan jelema nu siga patung cicing we di imah. Ngajubleg ngajauhkeun rezekinya da teu daek usaha cicing we siga patung bener kitu. Terus lami jadi jublek Di akhir ieu nu anom sugan pengalaman ya. Sadi dinten ya kamari jadi mahasiswa teh kumaha ya. Tos wisuda ya. Pasta. Ya, leres gitu maksudna teh ku zaman kiwari mah seueur pisan gitunya figur gitunya. Komode ayeuna pan usumna sosmed sadayana jalmi pan tiasa jadi nu namina public figure teh. Lantaran ayeuna mah pan aya konten di post di sosmed gitu ditinggali ku batur. Tah kan secara teu langsung jadi public figure gitu. Karena viral teh nya. Viral teh eta. Tah jadi nyenu tadi dicarioskeun aya carita kabayan leres gitu aya eta teh contoh anu kirang sae gitu tah. Tapi da ku zaman kiwari mah seueur oge gitu abi sok ninggal di TikTok gitu nya seueur orang Sunda anu kerja di Jepang gitu bikin konten gitu aya eta gitu.
Palingan juga orang Jepangnya. Ya, aya duitna mun. Nya, jika Kimuranya. Ninja Hero. Yakuza aja, Yakuza. Tapi kan ya aya deui. Aya deui. Yakuza ieu. Tah, Kumaci. contoh anu kedul tapi alus. Hah? Peryogi ku urang ditiru. Kedul tapi alus. Alus, dekeun heula, dekeun heula. Dengekeun heula coba. Nah, Malah aya tuh. tapi loba manfaatna, tak kudu ditiru ku urang. Coba. Sanajan cicing wae tapi Jadi bermanfaat. Bermanfaat eta teh. Jalmi ya teh. Jam dinding. Cicing we heuh nya. Ente cicing kan muter. Tapi kan kreatif. memang Tapi kreatif. Oh, benar. Lain jalmi eta. Tapi mah enjing hanya jam dinding lah. Atau kipas teh nya. Ya, jika kipas deui bae. Tapi pamik kitu lah saur Aageri ya. Bon. Margi tadi seueur medsos, Leres, dina HP segala aya. Jadi jalmi teh akhirna aya lebet karena istilah mager. Tah, malas gerak. Malihan anu langkung pohara nya tos mager, lami-lami ager, nan ager teh alim gerak. Oh, alim. Geus males jadi alim gerak deui. Mager, lami-lami ager. Tong boro ngabantuan batur. Tong boro nulungan batur. Kanggo anjeunna nyalera oge. Mohon. Tos sasanggeun. Oh, tos sanggem. Oh, Naon maksudna teh? cik kumaha ieu? Ku kedulna lain digawe, malihan ngagawekeun. Oh, alim digawe tapi ngagawekeun, muruhkeun. Maksudna sik atuh ditulungan abdina. Oh. Nah atuh mana cicing bae tulungan atuh abdi. Oh, hoyongna ditulung wae. Langkung pohara teh eta, cobi tinggal langsung lah. Abdi tos Cik, ningal cik, ya, tos ningal ya. Aya, aya. 15 ya cobi. Bawa men 15. So, Di non di kidung ya. kidung mangga. So. 15 genep belas juga na ya. Mangga tiasa oge. Aya jelma anu ku kedul-kedulna nepi ka hoream ngahuap capek. Jelma kedul sok boga angkehan leuwih pinter. Batan 7 jelma anu bisa ngabela pamanggihna. Ngabela pamanggihna. Jelas ieu nya aya jelema Ku kedul-kedulna Eta mah bakat teuing. hoream Nyapek. ngawap. Nyapek ke hoream. Keur sorangan teh lain keur batur. Ngahuap sorangan ge. Capek. Ku kedul-kedulna. Nanya. Kok mau nulungan batur? Aduh. Aya jelema nu kitu? Ah, Aya tangtos. Aya. aya. Aya ngagawekeun batur, teu digawe malihan ngalepatkeun batur. Oh, ngalepatkeun batur maksudna. Eta ngaraos anjeunna nu pangbenerna. Oh, nya jelema kedul sok boga angkeuh leuwih pinter batan 7 jelema anu bisa ngabela pamanggihna. Oh. Andi mah aneh mah ieu ya. Jelema anu kadol nepikeun ka hoream ngahuap. Ieu udah capek. Ieu Jadi bahasa siloka ieu. Jadi mainnya juga nalam di infus juga namanya. Jika bener. Teu bisa ngawap di infus. Jadi hoream. Tapi teknologi ngedukungnya. Bener. Keur nu hoream nyapeknya. Bukan asal mayar nya pokona mah. Nya di infus. Nutrisi asup bener. Nutrisi asup segala rupi Ngajujurkeun nya ieu mah zaman gitu. Zaman. Beres pisan. Keur nu gering eta mah anu di Malahan hak ieu malahan Eta mah lain kedul nu gering, bener cek Pak Budi tuh. Tapi Tiasa janten. bisa jadi. Oh. Lamun ku abdi karaos nya ieu nya Oh, kantos di infus. dina zaman kiwari gitu nya. Teknologi teh ngajarkeun jelema teh kadua sebenarnya mah. Karaos atuh ku abdi ge. Contohna aku mah sapopoe Contohna ya, sadi kieu, dinten. contohna kieu. Sadi dintenna contoh. Ayeuna jeung baheula kitu nya. Baheula mah misalna baheula kitu nya. baheula. Lamun sakola teh daek leumpang, daek. Ayeuna daek henteu. Padahal Leumpang, deukeut padahal nya. deukeut. Di komplek sakolana teh. Ayeuna mah kedul.
Deko online teh babari geuningnya. Ojolnya. Aduh. Terus baheula lama misalnya najan aya ojek ge da jauh lempar. Nya. Nah, Bener. tapi ayeuna mah gitu. Sabab si zaman eta anu geus ngarobah gitu nya. Ngarobah perilaku. Habit, budayana kebiasaan, dirobah gitu. Ku teknologi. Ku teknologi teh mata kudu bijaksana urangnya gitu karena teknologi teh. Balik deui kanu kamari mah ulah ka bawah sakaba-kaba Nah, deui. eta Ya, aya Ulah korelasina kedul, sih. ulah Iya kedul. mah, ya patalina sareng memang Karakter. eta pasipatan. Pasipatan dasar jelema. Leres. Aya anu memang contoh teladan anu tadi disebutkeun ku Ageril nu kirang sae. Aya leres eta teh aya nu kitu. Tapi anu pangpangna mah saleresna jalmi teh diciptakeun ku pangeran cik kanggo cicing atanapi kanggo jalan, kanggo kedul atanapi kanggo janten jelema getol. Jadi kudu getol. Eta pangandikana jelas harita. Urang kudu emut kadinya. Saha urang teh? Nya urang teh turunan Adam. Urang teh jelema lain jam ya teh. Lain jam. Mohon. Lain cocodok deui. Lain. Aya jelema anu tos teu terang ya anjeunna teh jelema. Oh jadi pohokanna dirina. Oh, Karena purwadaksina gitu. Ari Purwa Ai purwa teh mimiti. edaksi. Daki mah ieu. Ai da teh mah daki atunya. Daki. Ai daksi naon? Bakasan. Wekasan. Jadi kudu apal awal jeung akhir. Ah, eta. Oh, bener. Alfa Omega. Lajengkeun. ganten si Loka ieu teh ngemutan yen urang teh ieu jelema. Ya bener. Jelema mah kudu usaha. Ah, Maksudna urang kudu nyaho ieu teh urang teh jelema diciptakeun ku pangeran kanggo naon? digawe. Kanggo digawe. Kanggo digawe, lain kanggo ngagawekeun. Kanggo ibadah. Nya. Ibadah teh kan digawe. Wah, itu mah Upami di Sunda mah lakon gawe. Lakon gawe. lakon gawe. Eta teh anu triguna naon teh aya antawis aya tekad, aya Ucap, lampah. aya lampah itu teh. Pok, pek, prak. Pok, pek, Prak. Ambe katara, karasa, katampa. Nya. Katara. pokona kudu aya prakna lah gitu. Kudu aya prakna, kudu aya naon atuh kumaha atuh urang teh kudu digawe atuh. Ya intina digawe lah. Gawenya. Ulah siga tadi naon teh namina teh sampekeun ngahuap Oke, hoream. keur sorangan ge. Capeun. Ku bakat teh ku kedul-kedul. Ku kedul-kedulna eta teh tos poho yen anjeunna diciptakeun ku pangeran kudu digawe. Kudu digawe nya. Aduh. Eta we utamina mah ulah ningal deui istilahna ieu aya tuangan atanapi henteu aya kedul mah dipasihan tuangan ge tos aya di dieu di payunan di hareupeun dieu. Alin ngahuap atuh da kedul nyanda unggul ge. Jadi lain ku teu ayana dahareun. Leres. Tapi emang tos alim dahar. Alim dahar. Malahan mah Kumaha cenah? sifat kadul teh mata kudu ati-ati ge eta teh bakal menular teh. Hah? Menular. Sifat kedul atau males atau mager teh Nular. Bisa mangaruhan batur. Oh. Misalna kieu. Cik. Urang teh cicing wae. Nya. Eta. Heug diparengkeun. Osok sanajan cicing wae ge di imah tapi rezeki mah sok aya misalnya nya. Nya. Nah, da diturutan ku batur ge si anu oge cenah kitu. Eta. Bener. Atawa nurun ka keluarga. Oh, diwariskeun. Aduh. Nah, jadi lamun urang boga sifat kedul, cicing di imah da ge budak nurutan atuh. Benernya. Si bapak ge cenah. Cicing wae gitu. Da uyah mah tara TS kaluhurnya. Eta mata kudu hati-hati nu matak nu mawi gitu. Sirah botak katinggal awi. Di dieu nya dina siloka ieu ditegaskeun matak di pepelingan dina siloka. Jadi bahaya gitu. Sabab eta lain karakter anu diwariskeun ti Gusti. Nah, Aya deui bah hiji. Cik Ageril, kumaha Ageril? Aya deui bah hiji contoh abi kitu sok ninggal kitu nya. Siga ta urang teh nya salaku nya urang Sunda kitu. Kedah tiasa miconto ka orang Jepang pan. Orang Jepang mah wah karena gawena getol. Etos kerjana nya. Etos kerjana bahkan orang Jepang mah disebut gila kerja teh bener eta mah malahan leulewihan gitu. Tapi aya leulewihanna mah ulah dicontoh. Getolna we eta na gitu.
disebut workaholic teh workaholic. Workaholic. Hah? Workaholic. Oh ganti deui nama. Workaholic. Ya. Eta teh non gila kerja. Mohon eta bahkan mah sarua. Bahkan ieu bah nu Kumaha, Ci? aneh teh Ageril kumaha? pan anu bikin motor siga aya merek-merek lah gitu Nya, nya, merek merek-merek C, merek Jepang. H gitu nya, merek-merek Yamaha. Jepang, Yamaha Di eta. Arab teh mah motorna. Pan nu bikin teh orang Jepangnya. Nya. Tapi di ditu teh aya tradisi jalan kaki, bah. Padahal Anehna gaduh teh. motor. Padahal gaduh motor. Tapi jalan kaki. Tapi jalan kaki sok aneh teh. Nya eta motoran nu males. Motoran nu males. Matak dikirim ka dieu gitu. Dari ditu apa malesan Nggak males di gitu, dieu gitunya. Sina gerak gitu kan. Diangge urang ke orang dia dieu mau barinya. Keur make dia kadun make hunggul lah gitu nya. Nya. Tapi da angger anu namina kedul teh nya. Memang eta aya sanes ningal nu istilahna mah nu digawena getol, sanes ningal ku nu digawena kedul gitu kan. Tiasa janten memang aya contoh tadi teh nu diwariskeun. Tapi eta oge tong janten urangna ngalepatkeun. Model tadi teh apaan? Ngaraos pinter urang sanaos kedul tapi leres. Jadi pangedulan teh dijantenkeun pasipatan anu dibela janten leres gitu. Leres. Tong duwikeun ka kitu. Laras ieu bagus euy. Abdi pernah ningalinya eta sugan teh ngedul jelema teh. Istri cicing tapi beunghar, imahna di mana-mana, sawahna lega, mobilna ngajajar di garasina. Tapi tara digawe. Abdi teh penasaran ih saha jelema teh si ibu teh saha? Si horeng si mana horeng eta teh ibu teh CIO yang menyamar. CEO eta teh Pernah bikin nonton? menyamar cicing wae gawe. Aduh. Nya bener eta. Tapi eta hiji pesan moral kanggo urang. Leres. Saya bisa Saya bisa pendapat. CEO yang menyamar. Leres. Nah eta nya pasipatan ya orang teh dina siluka ieu memang ya kudu diajar pisan nya, kudu diajar pisan yen urang teh memang tong deui ningal mana anu kedul mana anu getol saleresna. Jadi kedah kumaha ieu? Ya upami anu kedul ge sok katinggal beunghar kumaha atuh. Jika CEO tadi. Eta tadi. Berarti sanes ku getolna atanapi ku kedulna urang teh kudu terang ieu. Hirup teh kanggo naon? Leres. Kanggo naon hirup teh? Kanggo bahagia, bagja gitu. Aya anu getol digawe bari jeung eueuh hasil. Aduh bener ieu seueur. Aya. Lain ku teu kira terus digawe. Getol pisan. Cek paripaosna aya laguna teh bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Bener, ya. Bekerja keras bagai kuda. Cenah teh nya lain ku teu getol pisan. Mung hasilna kitu-kitu wae. Kene-kene wae. Teh kamajengan. Mohon berarti anu ditinggal getol atanapi keduna atanapi urang terang urang teh hirup kudu naon? Intina mah kedah siap kerja keras. Aya mangpaatna. Kudu aya mangpaatna. Manfaat. Boh kanggo nyalira. Ya, juga jam dinding. Ya eta tadi jam dinding gak yang mangpaatna piraku atuh urang jelema eueuh mangpaatna tuh. Jadi jalmi mah kudu mangfaat kanggo Kudu sasamana. mangfaat. Orang cidekeun Mbak Men sok dijentrengkeun deui ah. Kumahakeun ieu? Nya, Ya mah berarti kudu kembali di ka basic lah urang mah. Nya, Jadi urang back to basic. Urang diciptakeun ka alam dunya teh kudu digawe. Kudu digawe hirup urang jadi barokah. Jadi barokah Bang. Manfaat pikeun sasama. Jadi Urang kumahakeun ayeuna? pungkas ku nu 15 anu tadi nya Nya, leres. urang ditegaskeun lah. Yuk. Parwargi tepang deui engke dina episode salajengna atur nuhun. Rumus masalah sadi dinten. Aya jelema anu kedul ku kedulna nepikeun kahoream ngahwap. Jelema kedul sok angkeuh leuwih pinter tibatan batu. Jelema anu bisa ngabela pamanggihna, ngabela pamanggihna
sakitu nu kapihatur lenyepaneun urang sadar